ya biasa kecil dari nyangat tadi rumah apa ini sama bara urang bahasa dan kudu ada aja ribet gitu nah dirasa itu ada lebih ya Allah coba bang salam itu ini kaharideng budak teh da kita ngajok teh aku lihat pagawean aing meni rudak ieu teh nyabani loba bangsalan coba meuli beas teh geus kaharideng cenah oge hayam deui dog hayam oge jar dog atuh sia teh hayam oge pieueun keur beasak ieu teh pasokan sia ya teh deui nya kita ngarejo teh kamarana aing teh loba gawe ya teh ukur ieu ya sakieu naon mah teh ieu teh mah naon ieu teh nu gaba pilihanan ai siangan ulin pagawean teh aing bantuan coba kalau teh bantuan naon atuh mah lapan aing teh jaba geus teu kadeuleu ieu teh loba bantuan ieu teh awewe mah teh kok awewe lalaki ge da kudu bisa ieu teh seang bahe atuh lalaki mah beak bahe mah kan hayo we ada aingnya seprudat aingnya bau nu ngejo ulin we sia mah pagawean teh setiap poe nya dicarekan we aing mah itu ada pagawean kadeul bangun naekan mah tuh aing di depan kadeuleu ieu teh tuh loba jaba kutuan geus loba kutuan jaba loba bangsalan ieu teh haraese kan geuning sok embung ari keusi kabawa kadaang teh tuh embung sakitu sok amek-amekan yang keusi kadaang teh ku aing mah teh kadeuleu ieu teh kan we hayo pagawean teh aing mah itu jorong mantap sia kan deui hayo we da mangan ngomong we pagawean teh ngomong tahu dia tidak tuh aja mending besok gereg-gereg kita deh lain karakter ngatamu sia mah lain bantuan kolot teh bisa kulo terus wae bisa mah kitu mah kulo terus aing teh pan ieu teh sieun tampok terus sajak dia mah aing kan geus beas teh tuh udah bisa yang mah bisa yang bisa yang cukup mana well sio aku aing mantau aing ngati kan wadi daerahnya nyarekan jeung nyarekan kalau tidak kudu kumaha tuh gerak aing kudu bantuan napi itu bisa napi mah bahe mah daang meureun dasar bingung ya Allah kudu ka mana urang teh itu nya aing mah